Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-20 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jeung di mana-mana adzakna dzukki. Jadi adzakna teh dibere ngasaan cenah ku kami saur Allah. Annasa ka jalma-jalma musyrik. Dibere ngasaan naon ku Allah ka jalma musyrik rahmatan kana rahmatna Allah. Mimba di sabadana dzarra ditimpakeun musibah ka marenehanana. Masathum tuluy dihapus dimesah ku Allah teh. Tina naon hum ti marenehanana tina musibahna. Idza ujug-ujug ieu jama-jama musyrik lahum pikeun ieu jama makarun nyaeta nyeun makar ka Gusti Allah. Naon tipu daya fi ayatina dina ayat-ayat kami saur Allah. Naon makarna jalma-jalma musyrik cenah lamun abdi mada bintangna bintang Virgo insyaallah nama saya bulan Juli abdi bakal meunang kauntungan tah anjeun mah Cancer tah anjeun mah Cancer mah bulan naon Juli nya Cancer teh. Tah eta mah anjeun mah bakal kitu bakal kieu. Jadi percaya kana bintang eta ramalan bintang kitu. Tah nu kitu pamusyrikan teu kengeng umat Islam mah percaya kana bintang-bintang ramalan. Kul bajakeun ku anjeun Muhammad. Allahu ari Gusti Allah asra'u eta kacida gancangna makron kana makar Allah kana tipu daya Allah pikeun jama-jama musyrik. Inna rusuluna sanyana ari utusan kami dipalih dieu mah nyaeta ieu teh para malaikat. Yaktubuna nyatet ieu para malaikat naon nyatet naon matam kurun kana perkara anu kumanehna dimakarkeun ditipu dayakeun. Dicatat ku malaikat mah eta teh sadayana dosa sadayana amal sadayana oge ku Allah ku ngalangkungan para malaikat dicatat teu aya nu kalangkung saeutik ogenan. Saterasna huwa ari itu Gusti Allah allazi zat yusayyirukum anu ngalempangkeun atawa memperjalankeun anjeun kabeh fil bari di daratan. Numpak kareta, numpak bus, numpak mobil mewah, numpak odong-odong, sadayana eta teh dipajukeun, dihirupkeun mesin teh ku Allah. Dalam hakikatna henteu dihirupan mah maju kajeun teuing kareta api ngan ku Allah dimudahkeun we berjalan ditarumpakan ku jama-jama bari di daratan. Wal bahri jeung di lautan. Contohna numpak perahu, numpak getek tegasna rakit, numpak naon bae nu aya di lautan. Hatta sehingga iza di mana-mana kuntum anjeun kabeh fil fulki dina bahtera anu gede. Dina bahtera anu gede menuju ka Sumatera dan menuju ka mana bae di lautan. Wajaraina jeung berlayar itu bahtera bihim bari ngangkut jalma-jalma anu loba birihi kalayan tiupan angin anu sepoi-sepoi toibatin anu hade kacida angin teh ngahembuskeun layar sehingga maju eta perahu. Wa farihu jeung bararungah jalma-jalma numpak perahu gede numpak bahtera biha ku eta tiupan angin. Jaat ha tiba-tiba datang ka ieu jalma-jalma naon di tengah lautan rihun tiupan angin anu kencang asifan bari badai gelombang anu kacida dahsyatna. Wajaatum jeung datang ka itu jalma-jalma maujun ombang-ambing gelombang besar mingkuli makanin ti tiap-tiap penjuru. Wadonu marenahna nyangka annahum kana yen sanyana itu gelombang uhito geus ngepung bihim ku eta dahsyatna gelombang. Da'au tah tuluy ya jama-jama musyrik keur kitu mangadoa Allah ka Gusti Allah muhlisina bari ikhlas hatena da keur kitu mah lahu ka Gusti Allah adina tina agama Islam.
Kumaha doana teh cenah kieu lain anjaitana jeung lamun abdi disalametkeun sadayana min hadihi tina ieu dahsyatna gelombang lanakunanna minasyakirin tangtuna abdi sadayana bukti kalebet jama-jama minasyakirin anu bersyukur. Jadi upami diselamatkan abdi bade syukuran, bade iman, bade Islam. Gitu umat musyrik. Lamun keur kapepet, tapi nyaeta upami tos diselamatkan sok kembali musyrik. Insyaallah anjing ka dieuna. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna utamina kanggo nu maosna umumna kanggo urang sadayana. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.